alun-alun Majalengka, usir dayeuh nagri urang, dihapit dua bundaran, di Cigasonggang diunjung, tempat segala rupana, rengkak pola rahayana, tebudak terkolot ruus anu sanyatana, tuh mun barang pasuliwer kendaraan, tuh mun sore barudak maraen ebang, mun peti tikalip lampu taman, komo lamun beting minggu ramena teu katulungan, alun-alun Majalengka, kidul kaler gedong sigrong, balah kulon Masjid Agung, nanakeun loba rakyatna dicakana agamana. Masih aya Pak RW, yes. Loba ulah es alun-alun Majalengka, usir dayeuh nagri urang, diapit dua bundaran, di Cigasonggang diunjung, tempat segala rupana, rengkak pola rahayana, tebudak tur tekolot reus anu sanyatana, tuh mun barang pasuliwer kendaraan, tuh mun sore barudak maraen ebang, tuh mun peti dikalip lampu taman, komo lamun beting minggu ramena teu katulungan, alun-alun Majalengka, kidul kaler gedong sigrong, belah kulon Masjid Agung, nanakeun loba rakyatna lincak tina agamana. Aturan ka orang Majalengka nya sing sarehat sadayana. Mun
Luar biasa. Matur nuhun.